tangan ge baranian jeung apa teh penting. Ieu geuning baueuna naon cai aya awak sia cing teh goblok teh jurig teh. Da jeung teh cing eueuh nya. Di mana-mana cek batur sangar. Anceloman jeung urang ih cenah asa di imah geuningan. Di makam teh. Heuh di mana-mana apa mah. Dibawa ku kuriling dimakan di dinya apa mah di luhur. Jeung meme asup ka pangkoran sia. Ayo urang kuriling da makam. Sing eling aya aing teh eling goblok si teh. Ayo tuturkeun. Ari moal mah heg wae sia mah da aing mah arek. Da sieureun kona luturkeun. Ih cenah heueuh tak kieu sia teh bakal modal goblok. Teu make sieun. Sok we kumaha amal urang. Boro-boro sia di akhirat ayeuna ge amal goreng sia mah cenah karasa sia keung di dalam dunya oge. Kemudian ayeuna teh di alam kubur da keung pek ayeuna. Dibere gering keung teu, dibere kenyatu keung teu. Keung sia di dieu oge teu ceruk mah gagabah teh. Tapi lamun di dina keunah sing teh ditu naon bedana da bakal keunah. Da kumaha laku urang.